kelanan diuk ya hajuri ke isi mabak bener semuhun jadi akang nyolong layang jamu saya membunuh Semar halus bagja paehan si Semar supaya ulah ngeganggu mangga menang panaing proyek sarua nanging Semar itu kan orang kampung itu kan ilmunya ilmu sapi kumaha kalau Semar dibunuh tentu tetangga-tetangganya akan ikut membantu dia jadi mohon dengan hormat saya minta pasukan satu kompi bawa terima kasih nuhun oge thank you ya nuhun Gusti dan biayanya sekalian bawa ya nuhun lumayan pantisnya urang 10.000 ge bisa nyiwit montong soki gituan geus usung jelema teh ieu da usung maina paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung ditungtung di butikeuk di handap butikeuk di tengahna we nya budayut sae paduka sanggup patih maling layang jamu sekali musada sangem senopati maehan Semar ya ini ulah diisuk pakai token ayeuna lumaba rampung tutas pangandika amit paduka amit anu mresi iya mudah-mudahan bae naon rupiah anu dipamrih singa bukti anu dipunut kinluran anu sajalaksana iya amit mohon pamit paduka bra cing hasil mudah-mudahan Pati Senopati mudah-mudahan hasil Yep. Yuk salukan bola dia bola.
kaulah bade nyauran ulah dia balat tamtama. Ya. Hei. Ulah dia balat tamtama. Pulah. Come here. Mewakili semua pasukan sembah kabeh hatur. Ya, diterima. Salukan. Hai. Ngahacurkeun semua baktus Gusti. Ya, diterima. Aya pikir saya naon? Tunggu, salukan ulah di malam. Banget. Rerencangan abdi? Iya. Hey, my brother and my friend, everybody come here. Come on. Ngahacurkeun semua baktus Gusti. Diterima. Aya naon sih? Kelanan. Diuk. Ngahacurkeun semua baktus Gusti. Diterima. Diterima. Meni budak. Torek teuing si eta nya doh. Goblok. Wah. Ya, sabelah si eta mah jeung balotot. Diterima. Aya pikir saonon. Tenang. Diu. Nanaonan ngategungkeun hulu. Diu sia. Kembali jadi. Tuh. Amit. Goblok. Baikkan siapa? Subati siaka. I'm sorry my father. Kaos nyawe bapak kainnya. Oh kenapa dong? Baikkan siapa? Sarwana. Bina cuing. Gening si lain goblok. Geningan sarerea.